Teh lagi apa? Lagi duduk. Nah duduk teh sorangan wae. Ya, baik atuh nongkrong sorangan. Jadi gini teh, mun batur mah nongkrong teh sok jeung kabogohna. Teu naon, emang kumaha kitu Ajis? Teu teh, eta teh teu payu. Aku teh belum dia eueuh. Ajis. Emang Kumaha aja? Jadi tuh, Oke, kamana? adio, Pangalang-alangkeun papatong sia teh buah yang merangkakan buah kain dulu beak jangkrikna we. urusan gawe udah kolot-kolot di buah. Pan karunya kayak si Paisal ada ugan di luhurna aya anak buah. Balikeun deui, katang kalana sing indungan yang anak kumaha. Watere daek teh mun dia supun kos kieu di penjara. Ya embung atuh di penjara maing. Amit aing kudu di penjara. Dibanding indung jeung bapana teh pasti nareangan eta teh kurang kuril urusan kakolotanana. Ieu mah manuk Ajis, piraga sia teh piraku. Moal neangan sagala. Kalau nyatain sabuk di penjara kieu. Abang kolot bekog. Sia ka aing mut kolot begok kuyuk. Dis atas di mana? Teangan we tadi. Di turang. Jadi itu di mana? Terus ulin puga. Ulin di mana tuh? Di turang. Semua ulin wae. Kumaha mobil geus menang can? Acan puguman. Kumaha ai maneh ditahneangan mobil teh meuni hisep pisan aja. Kapan kurang capek geus kurang kuriling kemana buat udah teu menang we mobil. Lah sama kakak ulin meureun. Hanteu. Udah terbutuh mobilnya sia. Lah tidak aing kurang kuriling kemana buat capek. Nah aing mah. Maneh butuh mobil. Ajis. Oding. Ya nu aing. Di mana? Aya tuh yang ka dieu. Di mana? Iya bet, nu aing aya. Sia rek ka mana teh aya mobil nu aing, ha? Aing butuh nagelin mobil kieu tuh. Emang baik itu nu kieu pake kenteng? Pakai kentengnya ulah tuh koplok nu pakai kenteng siapa? Dia mau aja lemah ieu mah ke head. Pan aing butuh nagejang muat kenteng kumaha? Oh, sia ditata. Oh, rasa nu ngajakna. Dong ngajak. Koplok. Acara kawin. Ayo surat undangan. Emang batur kita baca bisa ngaca tuh. Iya. Baca kan bisa main bisa ngaca tuh. Sa. Mana ieu? Ayo gede Yo. S U A A. Belah oke jikeun ku yata. Buru naon ieu? Kela. S U A A. Iya. Susu. Anjing. Bisa tengok ieu. Brek parikala. Kepanggil siapa aja bisa maca. Tol. Ini lo lepas ini di mana ya? Tuh, orang mah beli mobil kok itu tuh. Kemarin itu halus, butuh tapi di sini mah. Ya, iya, harus aing ngomong dah yang iya. Aing harus gitu, sekede mah aing. Mereka iya. Pokoknya nama aing mah yang iya. Alpar. Eta mah butuh aja sebenarnya lu lihat tuh harus tempat tuh. Iya mah. Arus yo atuh ini kan dia tuh kasep aing ya anjing ya adalah orang kasep pemono eta ini mah apa lah bos ganteng nih bos terus kayak iya aing anu itu atuh iya ya tuh tempo imat geser nah untuk usum geser ibu kaget nah tadi bos kiai teh ya naon atuh iya teh wing mama daek beli mobil ieu orang yang beli ieu teh sebut tuh gitu berarti ganteng berarti ya tuh kacamata alasan kena mana dia tuh nih yo Emang ari ieu mobil saha kitu? nyata naho tuh geuing teh kita apa Nah, atuh manehna riweuh kieu geus juk balik. Gandeng we. iya goblok iya Balik.
Mang, mobil erek digejut. Pengadorongkan. Beli saha. Iya itu erek digejut cenah. Itu juga maksudnya ek dikejut didorong apa ek dikejut pula eta eta. Didorong. Oh, didorong. Mana mana mobilnya? Itu. Itu. Oke. Orang ke arah po. Orang ke arah. Oh. Mobil mana? Tinggalkeun. Iya. Iya. Oh, sok. Sok. Neng kuat nyuruh. Heeh, sok kuat tuh. Kayak berat-berat deui atuh. Berat atuh, Jess. Ya banyak ka supirna tong direm gitu. Bisa habis lagi Allah. Yes, berat kita gini. Baik. Jangan ka supirna ulah direm gitu. Berat, oi. Aduh, berat direm meureun ieu mah. Aing mah supir teh ngurus tunjuk atuh mantang diremper, weh. Negara tong dempol lah, oi. Dempol sing mana ki? Dan Kan eueuhnya. Nah ada jamaah atuh ieu. Jamaah aja. wah balik dah. Oh, Jess. Yes. Gawekeun. Yes. Yo ilah lu kaki ka mana? Aku menerima mobil mogok, mobil parkir gimana? Mobil parkir ini masih astaga geus ulam eta ngagawe. Yang budak lu kaki saya Gusti, aduh. Ajis wae mun pangisi teh di DJ digantung na tengah caus teh goblok aja. Ih, ayo Mang Udag. Mang atuh urang ek tani. Wah ek tani yo. Ayo maneh naon ka dieu Ajis. Apa-apa we aing ka dieu teh sia mah. Anjing ngaganggu sia. Geus ini balik maneh balik. Ih, Mang lain kitu. Rangkat nanya. Ada. Nah, anak si bedog kasurupan Ajis maneh. Yo, Mang, orang main terus kesurupan, orang main nyanyi. Nyanyi maneh. Gua. Oh, Cek. Nah, ya. ya. Mang dari mamik nawar soraan geuning. Yo. Cokin ngeunahun. Anjing. Cek. Maneh kayak balonku. Ya. Ada kudu kitu balonku maneh mah. Aing. Heeh, Mang, nu ngeunah mah mie, ngopi, udud. Geus. Ngomong teh. Eueuh sorakan kitu. Aing teu kota Mang udah nyanyi lah. Alhamdulillah sama